Sampurasun barudak. Tepang deui sareng Ma Entin dina acara Caki Carita Kitab Suci. Dinten ieu emak gaduh carita anu tiasa janten picontoeun kanggo urang sadaya. Nya, kumaha cariosna? Urang sakseni sakedap deui. Nah, sadaya nu ngagombrang, sadaya nu peupeus di dapur. Naonnya? Mak. Nya, aya naon? Punten, ieu aya piring kadupa ku Mega, peupeus. Aloh, ai megana teh kuna naon? Henteu, Mak. Nyakeun bae atulah piring bungkul anu peupeus mah nu penting Mega henteu raheut. Piring mah seueur keneh. Tah, tapi anu langkung sae Mega atau Wantun ngaku ka emak. Yen Mega lepat. Kadah kitu nya urang teh sapertos carios anu aya dina kitab suci. Yen urang teh kadah wantun ngaku dosa sareng kasalahan urang. Supados urang dihampura oge dibersihkeun tina sagala kasalahan urang. Tah kitu oge barudak anu aya di bumi nya urang kedah diajar. Wantun ngangken kalepatan urang, boh kasasama karerencangan, ka Ibu Rama, oge utamina ka Gusti. Nya, supados urang dihampura oge dibersihkeun tina sagala kasalahan urang. Tah gitu, ayeuna mah emak bade beberes heula nya itu cenah bilangna bisi katincak. Yuk ah. Tah kitu cariosna barudak nya. Ayeuna mah urang sasarengan diajar wantun ngangken kasalahan boh ka rerencangan boh ka Ibu Rama utamina oge ka Gusti supados urang dihampura sareng dibersihkeun tina sagala kasalahan urang. Sakitu carios dinten ayeuna tepang deui dina carios anu bade dongkap. Yuk permios.